was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her castle walls. Now and then she tried to run, and then on a night with the setting sun, she went in the woods away. Wastapun Titi Nuraini, abdi di dieu salaku kameramen. Wastapun Anissa Sutiaragen, abdi di dieu salaku anu ngawawancara. Wastapun Ranira Septiani, selaku editor. Nami Adi Cynthia, abdi di dieu salaku panyatet. Assalamualaikum Pak. Wilujeng enjing Pak. Tepangkeun nami abdi Anissa Sutiaragen. Sareng itu rerencangan abi. Hapunten satuna deui abi neda waktu Bapak sakedap. Janten kieu Pak. SIM abdi teh di Pasihan Pancen tugas bahasa Sunda di sekolahan. Pancena teh kadang ada wawancara. Biasa abdi ngawawancara Bapak sakedap kanggo ngabantosan pancen SIM abdi. Alhamdulillah Bapak hatur nuhun. Mangga langsung bae dikawitan Pak. Pikeun pertarasan nu kahiji ari nami Bapak teh saha? Panang. Tos sabaraha lami Bapak janten tatanen pare? Saya 5 tahun. 5 tahun aja. Kumaha proses tatanen Pak? Alhamdulillah nuju saya aya namanya aya nuju ku berit-berit nuju saya gitu. Nuju saya kurang gitu. Naon bae perkawis anu tiasa nyebabkeun gagal dina panen? Gagal tina panen mah kagaringan air mah nuju saya dari pare mah nuju saraya air mah nuju ke kubaririt air mah ke kurang air mah nuju saraya kana air mah Kinten-kinten sakumaha hasil tina tatanen pare? tina teh keng laksa tahun mah gitu syarat batas teh nuju saya ayeuna paling sisirna mah 88 kintal tina syarat batas sisirna cekap wae sakitu Pak. Anu tiasa ku SIM abdi pataruskeun hatur nuhun kana perhatisanana. Sakali deui hatur nuhun kana waktuna sareng jawabanana. Mugia tatanen Bapak tiasa leuwih langkung maju. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot. Tuh. Thank you.